Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang desa Ramsimpuring, Kakang Robi, senarang Ki Armus, bahna sareng Bah Dodi. Alhamdulillah dina dinten ieu urang kasumpingan hiji salah sawios tokoh anu parantos kakoncara mohon dina Temang Wanda Kawi Sunda cenah. Aduh, sareng Kakang sareng Bah Aen. Itu menanu kaset sabaraha nanti goreng baru. Ya, Bah Aen salah sawios legend di bidang tembang Sunda. Cenanya alhamdulillah Bah hatur nuhun dari kasumpingan. Dina dinten ieu simpuring bade gumuru cenanya gumuru dina tembangna Bah Aen. Kawih na Bah Aen cenanya mohon khusus kanggo kepala wargi sadaya tong ilapti like, comment, sinareng subscribe pikeun ngarojong ieu channel. Mangah urang kawitan wae Abah ku kawihna di Bah Aen dina judul laguna Ya teh pamit lepas mah kacamata riben. Kacamata Riben. Kacamata Riben. Ulah ieu tembangna ge tos tembang legend. Tembang legend nih khusus kanggo palawargi sadaya. Mangga Ciptaan Mangkoko almarhum. ciptaan Mangkoko alhamdulillah. Mangga Mangga siga kaluar deui ku seniman-seniman ayeuna. nah, Amin. itu amin. Mohon ya da kapayuna namanya ieu nonjolkeun teh kanggo nya contoh ngamumule Oh, gitu nya, gitu. ngamumule kanggo ka generasi penerus cenanya mohon Teh ical. teh ical mun sekoros teh ical maka langsung wae urang kawitan Kacamata Riben di Mangkok. Atau tapi ka abdi ya teh judulna teh nya. Ka abdi ya wi sok. Sor. Pas sore jalan-jalan beberapa Mana senaki? raja biru aku raja mati Obat. sejak murni gula direret kanu heran sepuluh hari pandaan mata kajian Seterasna riben tindak kenakalan Seterasna soja mencong kaki ditendang sanes kakang Robi
lihir teh karena sayang iuk yang didik-didik aja ngintip kata begitu licik tapi ke zaman akhirnya mah Cak Robi aneh dengan kacamata teh dia berbondong oh di dia jadi pada jangan kacamata begitu mohon ternyata dia kacamata harus kacamata ya kacamata yang ada gitu mohon jangan mau Lajeng deh iki. di bioskop pernah gerangan terkajis ngajak imut ari-bari moril kumis sagebrayan bandingan wawas baju Bahasan. tilas gemis ari di pondok di pasar baru Tetep hayang kakinya. Aki teh ati teh nu hayang. Awas pas sepuh ge. Cek batu masih aki teh kasih teh sabaraha. Aki teh teh gugeun jadi kita salah. Salam silaturahim we ka urang senimannya. Pemberian rek ka 7 lockdown. Mohon dikerjakannya. Mudah-mudahan sih jadi hiburannya. Nah, kamu kabar lagi sunah lagi saya. jangan ke arah sulanya Oh, itu. Sakali deui iki ah. Siap lah. Pas sore jalan-jalan beberanjen Najaniyo nganggo kaca matahari Eta aya kacamata ribetnya. Sejabuni ular gileran kanu heran sepuluh hari padaan mata kerajaan Bahasna. duh ribet indang penataran sojak bentrok kaki lenjang sanes ke bapak sanes kajurangan sanes ke itu ke iya tapi giler ke abdi. alhamdulillah kacamata riben Mohon gitu, ai zaman now mah dibalik gitu nya. balik Kacamata teh mau jadi bodoh gitu. Lain aya ku genah ya. ya aduh Ini nggak kacamata ribean nu kumaha? nu kumaha cenah Kacamata hidung. ah Si batok teh Ribet. Kita udah ada mah moal aya. Yang kacamata teh kacamata ribet. nah gitu cenah ganinya aduh ieu teh seni kacapi suling dikemas aya guyon Oh, gitu. nah aya kakumpur masalah rasa mah kieu nya kok Mohon iya. janten. Tah. Di dieu ki salah sepuh tapi tinggal dadah. Mohon. Ya. Soalnya ke sepuh gitu tetep aki-aki. Mohon gitu. Mana uninya ieu teh cenah toko seniman di Jawa Barat. Mohon laras Gitu. mohon Eta anu katelah mah Ki Aen, Ki kalau Aen. wawancara mah. Mohon. mohon
Jadi kia kita upami dina Facebook, aki endemis, kita upami dina semule. Olah nih. Oh, Update nih kan. gitu. Aki teh kemari naik manggung betul jarangnya, gitu kayak dia menyadari lah, aki sadar gitu yang faktor usia ya. Kedua ya nama pan senina teh semi modern. Nah, beres. Ya kan anu kapukul mah pan kami manggung sareng mangarbut teh satruk gamelan dah tuh. Oh. Ayeuna mah kana beca ge logor keneh. Ayeuna mah aturan KTP suling kenang goong lah, bajakeun dari du. Padahal eta teh aya hak anu hilang ya. Mohon sanes aya deui eta mah. Hilang. Sanes aya deui eta mah sampai ilang we gitu. Hilang. Berarti na kieu nya anu kasebatkeun seni budaya Sunda teh beunghar. Beung. Beunghar da pami ku urang naon namina teh ditalaah gitu. Eta seueur simbol-simbol dan siloka namanya. Mungkin sileuna nu teh apa gitu. Nu teh apa. Jadi kita hoyong pemerintah Sunda sendiri tentunya ngalestarikeun seni budaya Sunda teh. Nah, leres. Masih naon gitu. Upami ayana urang senina, budayana, bahasana terus daya ya. Tah urang Sunda ge kadu nami. Urang Sunda tapi bahasa ge ayeuna mah sambil daya nu Sunda asli teh kitu nya. Oh, seni budayana utamina dina bidang kesenian kakek mah malah aya nami panajagan teh. Ya, kama jadi personil. Oh, sanes ulah-ulah amun paralu sanesnya kitu. Ngan mana ieu teh? Upami teh mah porsina nya porsi teh mah. Ya kan ulah dipaksakeun geus jelas ya terlebat kalau kita mah kana anu kasebut kareketun teh nya, no? Elektron. Sebenarnya kareket. Oh, nya dipaksakeun wae gitu. Iya. Maksud aki kieu punten. Nah, tiasa urang Sunda saporos di Kempot. Nah, Lagu mah Jawa, tapi bisa mendunia. nah, ya leres. Urang mah naon tuh lagu gamelan alikeun. Nah, Lagu ayeuna kaca pisuling alikeun. Sorak kitu keneh. Wih, ya tadi Bandung. Iya. Cik ngadamel hiji lagu pop Sunda bahasana mah. Tapi anu bisa katapi ku sadayana gitu. umumnya masyarakat Jadi luas. mah ulah mindah-mindah lagu nu geus aya dina kaset anu geus jadi baku kitu nya mau dipilih ku debu, ku salendro, bawa ku kacapi gitu. Itu kan kadang-kadang pahili. Contoh punten. Kaki hayang lagu Ayun Aming. Ayun Amin. Ya, Ayun Aming ke Batuling. Ya. Nonton itu gitu kan. Kacapi baru akhir baru Ari Ayun datang eta nu mondokna. Kire nu eta cenah. Nu kumaha? Dengklung deng anak king. Tanya leresnya. Mohon benar Ayun Aming mah mah nu tadi. Ari Ayun. Ayun Aming. Tadi kan serupa ini gitu. Itu kan akhirnya mah apalnya teh eta katanya. Jadi kan di dulu teh naon katanya kan ditinggalkan TKW teh. Oh, jadi kan pahili anas ai itu mah anu kaul padahal gua anu abing anu eta teh dan dek ai bakal capi apalna mah. Nah, gitu. Ya, uih deui nya ki janten nya urang hoyong dikolaborasikeun sawios wae tapi tetep nilai budaya nu inti nu satu acanana teh urang kena dipertahankeun. Oh, jadi maksudnya mah silakan maju kan dirinya mah ulah majeng gitu. Gerak majeng. Mung ulah sini caplok. Nah, gitu. Jadi kan ulah pahili gitunya. Ya. Tungtungna pan ayeuna mah tepung mau bating jelema. Nya kitu. Bating malabanana gitu. Mending sia kuliah we da keluar di jalan gitunya. Tah lami-lami keman ngoran panayagan caki yakin bakal teu aya. Udah sanes fanatiknya pun kan yakin. Bagi keman ka panayagan teh mode Mang Anus itu Mang Nanya. Mah Dodi ngalanur we keman. Ya, Gitu. Nah, kaki tuh upami Ya lupa tak kana naon ki? dan Lupa tak kana naon? seragan seni seragan. jadi maksud punten teh aki sanes fanatik punten aki kadang kala sok mah nya teh saking hayang maju gitu tapi urang teh biasa kumaha cara ngabedukeunna teh berel aki nya punten sanes ieu mun aki direkam pupuk Sunda gitu dan mal beak lagu ratusan lagu dari untuk aki nya punten sanes ieu kitunya tapi ai sorak itu kayaknya mah sorak teguh gitu masa percuma sama pop atau eta mah
Ya, pop kada benten warna maksudnya gitu nya, kada Iya. benten warna pop mah gitu. Ulah ieu mah pami dina lagu pami contoh bener bener dina degung asli ya ciptaan Panama mah kumaha da si Mas Sadudin. Teu aya deui nu mika cinta iwal anjeun dipopkeun. Kitu keneh soranna teh. Iya. Teu aya deui atuh sami-sami we. Oh, karena aya perbentenan da pop gitu maksudna gitu. Tapi aku mah nyam wilujeng we ada gitu. Ya janten inti nama di IAN ngawiakeun khusus kanggo ka urang-urang selaku nonoman anu mikareus budaya. Ayo urang soson-soson sasarengan nya wios wae dikolaborasikeun tapi benten kada maksudna benten teh janten ulah ngarobah pokok nu pas aya. Lami-lami mah paur. Wow. Wajangnya mah ku kemalan ya mah. Kita kakawena gitu gitu. Jadi urang teh silahkan urang ada mau naon kreasi baru gitu nya, mengal ka gitu. Anyar gitu lah. Kayak baru gak aja kenanya. Tapi ulah bikin maehan ieu gitu aslina gitu nya. Da pokse asa sabar sih punten kacapi jeung aki rek lagu naon untuk kacapi. So, lagu klasika, lagu pop, dangdut biasa, gitunya biasa buka capi. Namun aki mah geus keun lah di popcorn dengan non tapi buka capi gitu. Nilai pokokna aya. Aya gitu pohonnya. Hilang. Itu aya gitu mah segera disampakeun atuh. Ya, gaya ieu ngaran gaya pamedina eta non kesempatan teh karaoke eta. Karaoke. Oh disket. Ya, itu nya. Kajana maksudna teh nah urang teh geus ku alat anu sederhana nya biasa ngalubukeun lagu naon wae gitu. Utamina kreatif anu ngacapina gitu mohon gitu. Alhamdulillah ya kenging ilmu cenanya kenging ilmu kenging bejo aduh alhamdulillah pisan hatur nuhun pisan Sami-sami gitu. gitu. Katampi pisannya inti nama tadinya gitu nya. Urang update tapi ulah dugikeun ka ngahilangkeun uji seni anu pokok gitu anu sakadahna kurang dikukusti. Nah karunya terus seueurnya nonoman dar tenang digentos teu aya we tukang tenang. Gitu da paur teh. Memang leres oge sih. Jadi anu nilai anu kesebutkeun seni jeung budaya ka mana gitu. Ya gitu. Ya aya kesebut seni budaya, pamit seni budaya mah nya belum budaya urang, nya budaya Sunda. Gitu. Nah ayeuna punten. Aki kadang-kala setelah ngahulang gitu nya. Di waktu kayak kalau mah saya kasepuhan gitu. Oh ya sakit katanya ada masalah kayak gitu pada sebut anoman gitu paur dalam kawul kita tetap maros tapi itu centek katawis itu urang sunatnya sunatnya ya katawis mau kampret gitu nya terus mau iket gitu kadang-kadang mau kantong teh gitu Meron. mau kata teh atau mau Kamerun kan Meron. ya mau gitu ya video kata teh oh, udah kain. Ini udah kain. Tapi ninggal dina naon aya model kira teh namina teh yeuh. Benar. Benar mah gitu. Entertainment, enterprise. Udah bingung gak gitu nya. Ongkos mana teh seni Sunda, aing make bahasa Inggris. Aing mah teh leuh lamun di luar negeri mah gitu, minimal gitu nasional. Ieu mah ente pun di daerah kampung gitu lah nya, bajeng duka mainnya di luka apa aja, duka dia maksudnya ngulah-ngulah. Tapi orang di mana orang bangun kayak gitu. Dan dia nanti enak komite ngalon gitu teh, wah gengsi, tinggalin zaman gitunya. Terkecuali umpamanya misalkan ruangnya memang publik, internasional gitu. Jadi udah mah, kecuali dia kalau beda aja ya. Yang seni anu, tapi nau itu kita mana nau bahasa Sunda teh. Entertainment teh hiburan. Tak kena hiburan. Kamu tutup kurung, entertainment, jadi tutup buka itu tutup kurung, ya, saya kurung baru, gitu. Hiburan, gitu. Dan udah ada masuk airnya dan seluruh apa, nah entertainment deh. Ya, leres. Ya. Ya apa? Nah, enterprise deh. Oke,
awatosna ada anak kincu tararangna entertainment we terang hiburan teh na. Naon hiburan teh entertainment. Tapi harus oke ya gitu. Iya, so. Naon hiburan teh? Oh, Entertainment. organisasi. Ya, jadi ya maksudnya teh urang teh kitu lah. Sanes berarti naon ulah lanjut saja tapi urang teh tinggali di mana gitu. Atau bujang-bujang urang naon pameta mah biasa kamu mulai ya soalnya rapiin kadang kasih orang masih contoh ya urang soal gitu angkes apa rada kini robah gitu nya ngarobah diri dah sieun tinggalin teh aja sieun tapi naon sieun teu payu Kadisuna sieun teu da. Jadi karena dapur ya. Ya silakan ya aki teh mau dukung lah urang sini gula Sunda kada macam nah kaca pikir kapupur mana petikan begitu jadi gak bieu ukur kita we neungang naonnya namna cang sepertos Karawangsa pengitunya. tapi pernah nama nggak melodi berarti itu gitu kemajuan gitu kan tapi ulah anu kisi kaca picul timur karena keyboard gitu nya jadi cak akhirnya tetep dirinya teh aya soran nu teh aya Lares aya mata kaita itu dengan breng terus teh aya naon eta teh mata teh kenal naon Oh, ya. Nah, betul. saya nyala mau sama lo ya saya tolong ya jantan istilahnya jadi ulah dipaksakan lah ya contoh buat ini api nguping lagu panon hidup tahun 60-an panon hidup di rumah kok sudah negeri hujan tahun 60-an kok sudah muncul gelis baik gak apa-apa rasa ini mereka yang teringun punaun terbuka ke pulsa itu lagu kampung si itu cibu di bulan kan itu teh kampung ayah tuna ada masa nih lagu akhir lagu calung kan ya karena tuna mata jalan seperti pernah ninggalin nuhagia karena nanggap calung nanggap teguh leres ya Angki ya kata dia teh celah riba lah terus tapi ya ada kumaha Tapi mudah-mudahan kapayun mah ningkat deui nya. Sanes ake fanatik ya mah kan. Kan Yang lambat gitu. Melang budaya gitu bagi. Ya, arti pribadi arti pribados sami ki jangan sekarang ya ngaros aya hal anu hilang gitunya upami ieu teh. Nya hawatosna kieu mah tos kenal deui ka sapi suling teh naon. Mah apaleun Calung teh naon. Memang di media mah pasti mau hilang, aya di media. Tapi bentuk langsungnya orang-orang terus mohon barangkali terus pasti ya terus hawatosna mohon teh gitu. Ya mudah-mudahan mah ya kena iku aki mah contoh ka sorang deui kitu nya. Generasi penerus maranom upami nama. Ya teh mudah-mudahan itu sing ngabudaya deui. Ngabudaya deui. Laras viral. Boh basana kitu nya, boh seni, boh budayana teh upami teh mah ulah dikeun ka tinggal nami gitu. Nah, gitu lah. Tinggal nami. Amit-amitnya. Amit-amit gitu mohon. Ya kusaha deui atuh. Ai sanes kurang-kurang banyak. Ai sanes kurang Jepang. Urang setok pula anu obrolanna, urang lajeng heula obrolanna. Siap. Padahal masih kene nya ieu teh. Kene ada panjang kene. Tamat saminggu. Kumari kitu nya fungsi kieu kita cerita ieu. Jadi Balikan deui meureun. ya Robi upami mika cinta ka hiji panoja sok aya nineung kan. Laras. Jadi kumaha nineung teh anu cinta pokoknya teh anu asa-asa tapi hai-hai ke PRR gitu. Ya gitu. Ulang kana lagukeun. Kan lagukeun kumaha Aya lagu nanti. Aya nineung. Oh, Itu cintaan. Makarsa Bapak Haji Nono Pak Haji Nano almarhum gitu. Tapi lagu abadi nah ieu gitu.
dina judul laguna Nineung di almarhum Nano S. Mangga urang lajeng wae langsung kana laguna Nineung di akhir. Wilujeng ngadangukeun. Oke lah, subscribe. Mangga.